Maka sikap orang sebagai hamba Allah kudu aya dua sikap anu ku urang dijalankan. Hiji sikap ka hakikatnya eta ka saha? Ka Allah. Dua sikap kana wasilah. Kan? Matak aya hukum teu anu maling dipotong, kan? Anu maehan paehan deui gitu kan. Cek nu maling teh da kuring mah lain nyokot harta anjeun, harta saha atuh? Nya nu Allah kabehanana oge. Sabab dawan Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nu Allah kabehana ge nu aya di bumi di langit. Jadi abdi mah nyanak ieu teh nu saha? Nu Allah. Sanes nyanak HP ibu, nyanak HP nu Allah. Da kabehana ge ciptaan Allah, kan? Mana aya dongeng baheula. Kan? Aya bangsat. Baheula kajadian. Maling domba. Beunang ku masyarakat. Adili di desa. Barang dia adili di desa, nah maneh make neungeulan ka kuring. Maneh pan bangsat domba. Domba saha? Nya domba kuring ceuk nu boga domba. Cek bangsa teh cek bangsa teh nah ieu domba teh meunang nyieun anjeun nya lain saha nu nyiptakeun domba? Nya Allah. Jadi nu saha tuh domba teh? Nu Allah. Nah ranyeun kaos teu ngaji cek bangsa. Dibaca dina ayat kursi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dibaca dina Quran lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bumi jeung saeusina langit jeung sapinuhna kabeh nu saha? Nu Allah, milik Allah. Nah aya milik ajeun pan aneh ge sok ngucapkeun la haula wala quwata illa billah. Lain gitu inna lillahi wa inna ilaihi kabehana ge nu saha? Kabeh ku saha? Ku Allah. Nah maneh nyebutkeun aku domba nu maneh. Kuring mah teu nyokot domba nu maneh, nyokot domba nu Allah. Bingung ieu nu boga domba. Dan nu boga domba na tara ngaji meureun ka Mahabbatul Aulia teh. Hadir teh sakitu kan. Nah. Bingung. Diadili ku kepala desana sarua meureun teu ngaji. Ya. Bingung. Akhirnya datang ke sahajengan. Sahajengan dia ya kejadian kieu ya kumaha carana ieu keur matahkeun dalilna. Babari atuh mas urang cek ajengan kan da ajengan mah boga ilmu. Kumaha kumaha tan manehanana keur di desa ya keur dikerem cokot pamajikanana. Mas lurah teuleun di kamar mas lurah dia. Manehanana keun sina balik lepaskeun pan eueuh meureun pamajikanna teh beja dicokot ku mas lurah tah balikeun deui tah omongan manehanana teh di mana ken nanyakeun make nyokot pamajikan batur kuring mah teu nyokot pamajikan maneh kitu nu Allah cokot pamajikanna tuna di kamarna lepaskeun tah balik ka imahna mah eueuh cek budahna teh da cenah tadi di sana ku palurah cenah goblok lurah nih nyokot pemajikan batur diontrok lurah ka imahna dan lurah nah make nyokot pemajikan batur nah maneh cek maneh keneh kabehana ge nu Allah kuring mah teu nyokot pemajikan maneh nyokot nu Allah milik Allah eta pemajikan maneh teh nu maneh kan lain cek maneh keneh lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kakara geus kitu sadar bingung maneh. Dek ngadalil deui pamajikan moal beunang. Gitu. Tah kitu. Ieu jelema ngaji tauhid tapi teu ngaji syariat nu kitu ngaranna. Ngaranna tauhid goblok. Tauhid goblok teh kitu. Ongkos siga tauhid ka pangeran segala ku Allah nu Allah segala rupana tapi manehanana teu anggeus teu ngaji syariat
sehingga manehanana teu bisa bersikap ka syariat karena wasilah. Padahal ngaji tauhid teh lain gitu. Urang kudu nganyahokeun mana hakikat, mana wasilah.